oh jika batur boga salah kita di tepka peka acan. Kalau batur mau beres surprise banyak buat nutuy. Pap Astagfirullahaladzim yang menirewas bun. Didikan pisan ka salaki teh. Jika tuh lalaunan pap teh karek ngagoler karek sakerejep. Ini guys sesentakan naon itu naon. Lain gitu, Pap. Tinggal di batur mah tuh BI, BH di barere surprise ku salakina teh. Terus ngembong-ngembongkeun ka embun, hari embun tuh di barere surprise. Hari Pap teh nyaeta ka embun teh. Bagi empap mah embun teh tiap hari nanti spesial. Sok bisa ngomong teh mana buktina atuh aya kitu mere surprise. Cicing ulah sok loba dedengean, empap ge aya surprise yang embun. Tah tinggal. Naon eta teh? Oh, lapis Bogor Sangkuriang. Tah, itu teh kue spesial yang embun. Jauh-jauh mati Bogor ya awak teh seberonget nyari awak teh genah. Ngan mikir, batur barere surprise pokoknya si embun teh. Langsung ke umpah. Sok asaan. Wah. Anak Pak. Akan tenan we atuh enak bun karena eta mah slip spesial. Nah kaparangan bun ayeuna meuli bun saloba mungkin atau bejaan tuh BI bisa sagarupa babaturan bun bejaan sina meuli kepentaan eta slip eta nata kumpulkeun saloba mungkin sugana atuh bun menang hadiah menarik di acara itu. Oh ya Pap urang sina malilian BI bisa nu kararitu slipna urang cokot ke umbun. Jadi embun menang nanya Pak. Yang satu embun orang ngebejaan itu bi aing jeung bi ironya cina balanya si loba kami menang slip ieu nanya. Geus tong ngaganggu wae lah paprek sare deui. Nah, jang marane khususna warga Bogor dan sekitarna, kumpulkan slip dan dapatkan hadiah menarik. Slip ini sudah tersedia di store resmi Lapis Bogor Sangkuriang. Lamun eta sasakeun atuh Bun. Enggak meuli deui aku ah.